La 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 la. Aing ngubah motor, si Mandoyok ngilu ngubah motor. Ye, eta daging kemarin, eta daging sapi na kulkas 2 kilo. Asakan ayeuna, munggeus asak berean tetangganya. Buru, jeung eta tah aya kentang tah nu dina karung eta sakalian we siksikan atawa daripada diseburuk tah nu kamarin wah menang mawa. Ini goblok daging sapi ini gogorowokan si goblok. Tuh eta aya kene eta daging embe mah bikeun we kasih emak bikeun. Eta si emak eta nu imah di Lebak Geuning. Bikeun we kabeh. Nye, pang ninyukeun kopi jeung roti bakar nu kamari bawa ka dieu yo. Nye, susu eta nu panggiankeun jeung donat anu penting eta Dunkin eta tah bawa ka dieu yo. Si goblok mending bung eleh aing nyebut rek kopi. Nye, gerak kacai penjana kamari rek meuli gelang, wang ini teh ka kawali ka toko emas. Kagok sia kunyuk ku aing. Nyi, buru, gira ibak, uang ke toko emas, uang beli kokorong, anu segederan teh anjing. Buru nyi. Gelang nih, gelang uang beli 10 gram nya. Nyi, buru atuh uang beli kokorong teh. Banjeng eta duit tah dina harapan bantal anu 20 juta bawa. Wanci burit surya rek pamit Allah. Sikehen muni ek meuli kongkorong. Aduh. Si bunga. Aja eta tah aya nu di para. Wah, disimpen 5 juta ge bawa sekalian. Salain kongkorong uang meuli cincin. Wah, keroba duit Mang Jack. Biasa Mang Jack. Kemis. Maaf, bunga. Kemis saya mah libur, engkewe dirapel kemis payunnya sekalian. Dirapel Mang Jack mah. Bener janji. Kemis payun mah pasti Mang Jack mayar di double. Gua kali doba. Itu dak. Ayeuna mah Mang Jack mah nuju taya artos bunga. Embe mah pedawe bohong eta duit 5 juta dina para, 20 juta dina handap penangga mah eta mah bohong. Bage nginjem ka bunga tuh Mang Jack loba duit mah. Nya, oke kemis payun. Nya tuh. Nya. Nyi, sareng eta nu di dapur tah, dina handapeun kompor aya 2 juta canak sekalian. Nyeburu aya. Aci. Congor sosokan loba duit deuleu ku aing ge. Tah ku aing ge deuleu. Aya video na halus ku aing di-upload lah. Judulna teh ku aing hese mayar sambetan. Goblok dia rekam segala tuh Mandoyok. Ku aing disebar luaskeun judulna teh sesah mayar sambetan. Cek aing ge ulah sosokan jadi jalma mah kuas aing ge teu gablek sambetan. Eta hapus eta video goblok. Kade ulah diposting eta. Ulah disebar luaskeun sia teh. Aib goblok Mandoyok. Nya moal ku aing pasti FYP dikirimkeun. Judulna teh sesah mayar sambetan. Biasa sambetan. Atas 3 minggu wa. Tecan kalebetan hiji acan wa. Wayahna pisan. Apa-apa? Sambetan bah. Mandoyok boga oge. Utus 3 minggu. Lo, ke pamajikan, ayo uang mau dikokolok. Muawa. Ternyata, boga ge hutang. Goblok. Bang, bro aing mah. Anjing, sarua sesama goblok hutang mah.
Tong sosokan sa Tebanoyo kepadanya we koplok. Boga dengan sangut tuh.